Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 28 Agustus 2025 dina surat Ibrahim ayat ke-45 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum jeung ari tempat tinggal anjeun fi masa kini aya di kampung halaman allazina zolamu jalma-jalma zolim. Jadi anjeun teh lingkunganana teh jalma-jalma dolim. Dolim kasaha anfusahum ka diri maranehanana sorangan. Watabayyana padahal geus dijelaskeun lakum pikeun anjeun kaifa kumaha fa'alna ngajadikeun atawa berbuat atawa migawe na kami saur Allah bihim ka jalma-jalma wadrobna jeung seperumpamaan lakum pikeun anjeun amsa pirang-pirang contoh di zaman Nabi Adam tepi ke Nabi Muhammad. Contoh teh diebrehkeun ku Allah dina Quran. Nabi Soleh, Nabi Yakub, Nabi Ayub, sadayana oge jalma-jalma anu mungkar, anu dolim, anu musyrik mah dibinasakeun ku Allah karena perbuatanna sendiri saterasna. Wa qad jeung sanyana makaru geus nyieun makar atawa tipu daya itu jalma-jalma kafir. Makrohum kalayan mekar tipu daya anu sanyana hayang ngahalangan jalma-jalma ibadah ka Gusti Allah. Sabab agama candak para rasul jeung nabi mah ku anjeunana teu ditarima sabab eta mah seueur larangan jeung seueur parentah teu sesuai jeung kahayang pribadina anu hura-hura jina mungkarot merajalela sadaya eta teh kanikmatan anu memang dilarang ku Allah. Wa indallahi jeung di sisi Allah makrohum itu tipu daya makar manehanana teh teu aya hartina. Wa ingkana sok sanajan jeung sok sanajan bukti makrohum eta makar manehanana lamun bukti da teu bukti litazula kana yen bisa ngeleungitkeun minhu tina eta makar jibalu gunung-gunung. Sanajan bisa ngahilangkeun gunung makarna anger teu aya hartosna mungguh Allah mah sabab makar manehanana mah ngan ukur tipu daya atawa nipu kana dirina sendiri. Saterasna fala tahsabannallaha fala mangka ulah tahsabanna nyangka atau boga panyangka ulah boga panyangka Allah yen ari Gusti Allah teh mukhlifa kana jalil janji wa'dihi kana janjina Allah. Allah mah mukhlifa wa'dihi moal jalir janji kana janjina Allah. Rasulahu jeung rasulna Allah. Jadi nu dolim mah pasti disiksa, nu kafir mah pasti disiksa, nu iman, nu Islam, nu soleh, anu berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Moal jalir janji Allah mah. Sabab naon kitu innallaha inna sa'nyana Allah ari Gusti Allah azizun anu maha perkasa Allah duntiqami anu gaduh tempat pembalasan. Surgana Allah, narakana Allah eta teh duntiqom tempat pembalasan Allah. Saterasna dina poe kiamah atawa yaumatu baddalu dina poean digantikeun naon al ardu ieu dunya ghairul ardi ku dunya nu sejena. Jadi engke mas atosna kiamah dunya ieu teh digentos ku dunya nu sejena. Jadi teu aya tatangkalan, teu aya lautan,
teu aya sungai, teu hejo juga aya nangemplo. Engke mah bodas sadayana ngeplak, teu aya gunung, teu aya laut. Disebutna teh padang masyhar. Saterusna wassamawatu jeung pirang-pirang langit oge engke mah digentos ku langit nu anyar. Panon poe deukeut pikeun jalma-jalma anu berdosa, panon poe bisa sejuk pikeun jalma-jalma anu solehah jeung soleh. Wa baroju jeung dikumpulkeun lillahi di payunan Gusti Allah sadayana di zaman Nabi Adam tepi ka akhir zaman dikumpulkeun. Jami teh harirup deui ke mah di padang masyhar di dunya anu sejen. Al wahidi jeung Allah teh anu maha esa, anu maha tunggal, teu aya deui Allah anu wajib diibadahan, Allah nu maha esa. Al qahari jeung Allah mah memaksa kekuasaanana, teu bisa diganggu-gugat kekuasaan Allah. Margi urang sadaya mah ngan ukur tiasa bersyukur tina nikmat nu paparinkeun ku Allah, teu tiasa menentang ataupun menggugat al qahari tina paksa, tina memaksa Allah untuk berbuat sesuatu itu. Jadi Allah mah maha esa jeung maha qahar. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Insyaallah patepang di dinten enjing dinten Senin. Insyaallah urang sadaya disehatkeun dipanjangkeun yuswa. Insyaallah patepang deui dina gelombang jarang waktu anu sami. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.